Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hayu urang ngalajengkeun deui hancaderasan urang sadayana kitab Akhlaqul Banin juz kadua bab ka-10. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Maza arinawan yajibu eta wajib ieu maza alaika ka anjeun li ikhwatika ka pirang-pirang dulur lalaki anjeun wa akhwatika sareng ka pirang-pirang dulur awewe anjeun. Inna akraban nasi da walidaika sabada dua kolot anjeun hum eta ari itu akrabun nas teh ikhwatuka eta pirang-pirang dulur lalaki anjeun wa akhwatuka sareng pirang-pirang dulur awewe anjeun. Fa'mal maka kudu migawe anjeun bihadil adabi ku ieu adab li ta'isya supaya hirup anjeun ma'hum sarta itu anu kabeh fisururin dina kabungahan wahanain sareng katenangan watanala sareng menang anjeun ridho walidaika kana ridho dua kolot anjeun antah tarimahum kudu mika hormat anjeun ka itu anu kabeh bi jami'il ahwali dina sakabeh pirang-pirang tingkah wa antuhibbahum sareng mika cinta anjeun ka itu anu kabeh mahabbatan shodiqatan kalawan mika cinta anu bener. Fanta mangka ari anjeun wahum sareng ari itu anu kabeh teh min asli wahidin eta tina asal anu sahiji. Wahum sareng ari itu anu kabeh teh yuhibbunaka eta mika cinta itu anu kabeh ka anjeun. Wa yatamannauna sareng ngaharap-harap itu anu kabeh sa'adataka kana kabagjaan anjeun. Fakun mangka kudu aya anjeun teh ma'hum sarta itu anu kabeh daiman halna dina salawasna pi wipakin dina eta tetep dina saluyu watihadin sareng hiji. Wahtari sareng kudu ngaraksa anjeun asbabil khilafi tina pirang-pirang sabab perbedaan wanizai sareng papaseaan. Wa anta khusso sareng nangtukeun anjeun akhokal kabiro ka dulur lalaki anjeun anu gede wa ukhtakal kabiro ta sareng ka dulur awewe anjeun anu gede bimazidil ikrami kana nambahan ka ngamulyakeun wal ihtirami sareng ngahormat wa ta'tabirohuma sareng ngareken anjeun ka itu akho sareng ukhtu pi maqami walidaika dina tempat dua kolot anjeun. Fata'mala sareng megawe anjeun binaso ihahima kana pirang-pirang nasehatna itu akho sareng ukhtu wala tu'anida sareng ulah ngalawan anjeun awamirohuma kana pirang-pirang parentahna akho sareng ukhtu. Wafil hadisi sareng eta tetep dina hadis hakku kabiril ikhwati ari hakna anu gede ti pirang-pirang dulur ala sogirihim wajib ka nuletu ikhwah ka hakil walidi eta saperti hakna kolot ala walidihi ka budakna itu walid. Wa antar hama sareng mikanya anjeun akho ka sogiro ka dulur anjeun anu leutik wa ukhtaka sogiro ta sareng ka dulur awewe anjeun anu leutik wa tu'amilahuma sareng bergaul anjeun ka itu akho sareng ukhtu bil ihsani kalawan sae muamalata walidaika kalawan bergaul saperti bergaulna ka dua kolot anjeun laka ka anjeun. Wa fil hadisi sareng eta tetep dina hiji hadis laisa lain minna eta tetep ti kuring sahaman jalma lam yarham anu henteu mikanyaah ieu man sogirona kanu leutik ka urang sadayana sogirona ka budak leutik urang sadayana wa ya'rif sareng terang itu man haqqo kabirina kana hakna gedena urang sadayana.
Sa'id kudu nulungan anjeun ikhwataka kadulur lalaki anjeun wa akhwatika sareng ka pirang-pirang dulur awewe anjeun bikulli ma ku sakabeh perkara istata'ta anu kawasa anjeun minal musaadati tina nulungan. Qala ngadawu saha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, matalul akhwaini ari perumpamaan dua dulur, matalul yadaini eta saperti dua leungeun, tagesilu ngumbah naon ihdahu masalah sahijina itu yadaini al ukhra kanu sejen, watanazal sareng kudu ngelehan anjeun da iman salawasna ma'ahum sarta itu anu kabeh, wakun sareng kudu aya anjeun teh sobiron eta jalma anu sobar alaihim ka itu anu kabeh. Wa iza ghalitu sareng di mana-mana salah itu anu kabeh, panabihhu mangka kudu ngelingan anjeun, ngingetan anjeun ke itu anu kabeh ala ghalatihim kana kasalahan itu anu kabeh, bilutpin kalawan lemes walinin sareng leuleuy. Fa inal kalama latifa karena sayaktosna cariosan anu lemes, yubak kitu eta ngahanjakalkeun itu kalam adomiro kana perasaan, ahsanata bekitin kalawan pangsayana hanjakal, wal kalam syadida sareng ari cariosan anu keras, yurithu eta ngawariskeun itu kalam syadid al wahsyata kana sieun, wal muqoto'ata sareng papaseaan. Wahdar sareng kudu sieun anjeun antatadoroba kana silih teunggel anjeun aw tatasya tama atawa silih carek anjeun ma'ahum sarta itu anu kabeh, aw tanumma atawa ngadu-ngadu anjeun bainahum di antara itu anu kabeh, aw ta'khudha atawa nyokot anjeun minhum ti itu anu kabeh syai'an kana hiji perkara, bi ghairi ridhahum kalawan teu aya ridona itu anu kabeh, au tuqoti atawa megatkeun anjeun ahadan ka salah saurang minhum tina itu anu kabeh. Wa fil hadis sareng eta tetep dina hiji hadis, la yahillu henteu halal li muslimin ka jalma muslim naon ayah juro yen pasea ieu si muslim akhohu kadulurna muslim pauqa salasin dina ti leuwih ti 3 poe. Paman mangka ari sing saha jalma hajaro eta pasea ieu man pauqa salasin dina leuwih 3 poe, pamata tuluy maot ieu man dakhala mangka asup ieu man teh annaro kana naraka. Wa akhuka sareng ari dulur lalaki anjeun teh wa eta ari itu akhu as-sa'idul aimanu eta anu nulungan belah katuhu laka ka anjeun, kama saperti perkara qala ta'ala ngadawu Allah ta'ala, khitoban bari ngahitoban li sayyidina ka Gusti urang sadayana Musa tegasna Nabi Musa, pihaki akhihi di hak dulurna Nabi Musa, sayyidina tegasna Gusti urang sadayana Haruna tegasna Harun, alaihi maita moga tetep ka itu Nabi Musa sareng ka Harun assalamu ari kasalamatan. Sana syuddu nguatan kami adudaka kana pepeuteyan anjeun bi akhika kudulur lalaki anjeun, wahwa sareng ari itu akhu teh asilahu eta tameng, allazi anu tudapiu nolak ieu sila nolak anjeun bihi ku ieu silah teh ada aka ka pirang-pirang musuh anjeun, pi mu'tarikal hayati dina campur kahirupan anjeun, kama saperti perkara qala anu nyariosa syairu tukang syair, akhoka kudu inget anjeun kadulur anjeun, akhoka kudu inget anjeun kadulur anjeun, innaman sayaktosna jalma, la akho anu teu aya dulur, lahu ka itu man kasain eta saperti jalma anu lempang, ilal haija ka peperangan bighairi salahin kalawan teu aya senjata. Sakitu heula wallahu a'lam bishawab.